iyalah jelema nu teristimewa teh. Makrifat da teh iman lain makrifat am deui geus makrifat khosoh. Iyalah jelema anu moal paeh salilana. Sanajan jasad da dikubur model Kangjeng Rasul tetep bae ngan sakadar ngalih teu maot Kangjeng Rasul mah. Bukti nyatana ieu kuari urang terus bae berhadapan jeung Kangjeng Rasul. Urang bisa salat inget ka Kangjeng Rasul lantaran diparentah nama ku Allah panu nyampaikeunana ka Kangjeng Rasul. Urang puasa dititah nama ku Gusti Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Urang zakat dititah nama ku Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Urang teh dititah haji nu nitah nama Gusti Allah nu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Teu maot Kangjeng Rasul. Ciri teu maotna urang kuari aya ngalaksanakeun parentah Allah melalui Kangjeng Rasul. Aya hadis da Bukhari jeung Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Ibnu Majah dan lain sebagainya ucapan Kangjeng Rasul geus dibukukeun apa maot dan teu diuraykeun ku para ulama madzhabul arba'ah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki araya kabeh. Teu pernah urang mah amprok jeung nu ari itu. Kuari diteruskeun ku para ulama-ulama Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar, Imam Romli kabelah dieuna Syekh Nawawi Tanara can kazamanan teu kazamanan kuari ulama nu kuari ieu adalah penerus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan haju ngagelok asup Golkar macet di dinya teu kadeuleu Kangjeng Rasulna nu kadeuleuna atutna nu kadeuleu Abu Rijalna nah ieu penghalang hijab ngalo lagi tuh nya aduh penerus Kangjeng Nabi macet lantaran ngajukeun proposal macet ieu penerus Kangjeng Nabi teu layak cek Kangjeng Nabi sia kunaon gigituanan ci aing mah teu ditah sia nyieun proposal cek Kangjeng Nabi ja aing mah nitah ge hayu ngalanjutkeun ieu ilmu Allah lantaran Kangjeng Nabi ieu teu ngawariskeun harta ngawariskeun ge ilmu al ulama'u warasatul anbiya bungaheun nyana barang neuleuh ka Indonesia Masya Allah di Cisoka loba jasa kiai nuhun cek Kangjeng Nabi di Belaraja loba kiai alhamdulillah cek Kangjeng Nabi apa teu ngalayang Kangjeng Nabi ngalayang da teu maot Kangjeng Nabi mah da teu maot mah anggeus-anggeus teu maot kakalayangan Kangjeng Nabi mah neuleuh ka Pasar Kemis alhamdulillah neuleuh ka Sepatan alhamdulillah neuleuh ka Kota Tangerang nuhun loba jasa ulama Masya Allah ngan begitu arah suka Golkar goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ajengan abdi bade tumaros upami si mayit gaduh sametan kabang. Ya perjanjianana upami maot ajan lunas maka bebas dijamin ku asuransi kumaha hukumna ahli warisna. Kewajiban mayar atanapi henteu lamun memang geus aya perjanjian di mana modar bebas atuh bebas boro-boro kabang urang pada urang ge Zaid boga hutang ka Ki Umar 100 juta cek Ki Umar teh bayarnya tapi lamun siapa bebas aju bunuh diri we gegeran eta taklek ngaranna ngabebaskeun ku cara paeh teu bebas ngan pastinyana disiksa urusan ribawina teh kitu geus lah ulah sok main-main bal orang modal saya aya bae lantaran ieu berat ke di akhiratna urusan ribawi kajen teuing urang rada mararat asal babari sakarat ulah cek urang gunung aing mah kajen teuing hese sakarat daripada mararat blon eta budak ulah urang mah nu penting mah aman di dunia aman di akhirat. Inu mantak ngaji ge ngeuleuh ngalempeng awak
supaya sesuai jeung syariat. Hari embung bener mah teu kudu ngaji cara pamarentah tilok ngararaji embung bener eta ngaranna. Mana coba PNS nu daek ngaji sabaraha ratus PNS Tangerang bae Kabupaten Encan Kota Madia nu ngaji ngan sabaraha ese. Berarti kan embung bener nyana. Ya, sudah kiai emang ngaji kudu ka Cilongok bae dagorkeun sia kuai. Aing ge nyaho di lembur sia-sia tilok ngaraji. Nyedek-nyedekeun ka aing dibabeteun sia kuai. Ye, teu kudu ka Cilongok di lembur sia ngaji pugu aing nanya. Ustad di lembur anu pan warau aing osok ngaji Pak anu nu PNS teh tilok cenah kiai. Dagorkeun hiji teh ku aing. Terus di ditu lebur belah ditu aya teh kiai nu sok ka dieu kiai sok magang ngaji malam anu. Pak anu teh pan lain urang dinya PNS. Teu metu jeung jelema jeung jurug. Emang aing tilok nanya. Yeuy. Tilok karaji PNS memang hangka neraka jahanam nya mah. Ayo sia keur mah gajina teu bareres, korupsi terus ngaji tilok. Aing lapor ke malaikat Malik, seret lik. Iya bagus gitu ye. Sabaruk da teh eta embung balender sakalina ngaji jeung Ki Golkar moal beres. Ajen kumaha ge moal becak aing moal. Cek Ki Golkar so amat teh Ki Uci. Ka dieu siana ka dieu. Ka dieu aing teh sia nu so. Hayu ngaduso jeung aing. Lain kitu maksudna urang sing balaleuneur. Malah beres-beres atuh kitu mah. Urang nu mantak ngaji teh maksudna supaya nuturkeun kana aturan syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu can nyaho supaya nyaho nu geus nyaho supaya leuwih mantep nu urang kaluartana syariat aya jalan tobat supaya lalempengkeur ditungtun ieu sapi kuru supaya lintuh di sisian cekolot baheula mah tatadina kempong takuari jadi bener lintuh teu karasa sabulan 2 bulan sapi jadi lintuh gitu kan. Ngaji saminggu teu karasa Masya Allah sia ngaji geus sabaraha minggu asana aya 7 mah haju kumaha karasana nu jelas mah aing mah wau jeung tukang uduk jeung kiai mah can wau aing mah eueuh masalah pokona wau jeung tukang uduk tukang sate masalah teu ingal lempeng awak ieu lantaran urang hirup teh aya nu nyieun aya khaliq nu ngatur ka urang ka kicep-kicep diatur ku Gusti Allah urang can boga rasa bahwa kicep teh na ngatur Allah gurak-gerak urang teh diatur ku Allah digurak-digerakkeun ku Allah cicingna ngicingkeun Allah urang can boga rasa bahwa gerak urang cicing urang diatur ku Allah kitu keneh urusan politik urusan ekonomi budaya ieu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tah supaya sadar urang teh aya nu ngatur ieulah Al-Qur'anul Karim kitabna terjemahkeun ku Kangjeng Nabi diijma'keun ku para ulama urang kuari ngaji hasil ijma' ulama ulamana aya ulama tahapan internasional aya nasional aya ulama-ulama kitu lokal ulama anu internasional
sepanjang masa mujtahid. Tuluy ka dieuna ashab-ashabna, ka dieuna pentakil penukil cara Syekh Nawawi, kabelah diana pengamalan-pengamalan anu konsisten cara guru-guru urang, teu kaluar ti aturan-aturan syariat. Guru urang menang ti kitab langsung kadituna mujtahid, ti sahabat, ti Kangjeng Nabi, langsung ti Gusti Allah. Ulama-ulama nu kuari di dunia keur meujeuhna dipotesan ku Yahudi ku Nasrani melalui berbagai cara. Sepuguh di perangan, sepuguh di loloh, didatangan deui ku ISIS. Terus lantaran dianggap ulama ieu ngahalangan kana perjalanan Yahudi jeung Nasrani. Nu bentak urang mah kuari masih keneh luar biasa bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu Ta'ala bisa ngadengekeun bahasa-bahasa ulama, bisa diu kamari jeung ulama turunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Urang dicatat ku malaikat belah dieuna, disaksian ku urang-urang belah dituna mana ngagerakeun Allah. Geus di Baghdad, di Yaman, kemudian atuh di Palestina geus datang, kemudian kemari di Turki, di India. Ya Allah, muji syukur urang ngahaja-haja maka India mahal. Jeung deui deuk naon atuh urang ka India? Nu wau. Wau teh jeung si Damendra we hiji. Nu wau. Daud orang ka India ka ditu. Ai kitu manyanana datang ka dieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitu keneh ka Turki urang mah jauh rarasan tapi nyanana datang dicatat ku malaikat. Lain jelema-jelema laleutik teh siga hade. Lantaran anu bisa ngabongkar kitab-kitab karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu disekap dipatikan, disekap di Roma teu meunang kaluar dikaluar. Ternyata horenganan paus teh nu mantak kadeleuna rapih meunang nyokot akhlakna tina tafsir Al-Jailani. Batur nariru urang mah wauh ge henteu ka kitab. Dina ayana hese macana. Mondok teu naon teh tuh. Deuk kumaha macana tapi barang aya disebar ka mana-mana bener. Luar biasa. Tah jelema nu manggihanana lain eta bae sababaraha kitab nu alhamdulillah ayeuna geus dicetak-cetak ku ari geus disebar ke berbagai negara anu tadina urang sakadar dina kitab bae kitab Tuan Syekh anu ku ari mah bisa dibuktikeun aya kitab. Jelemana langsung deui ka dieu istimewa pohara zahirna mah kadeleuna biasa bae. Padahal mah lain lalagaan. Lain jelema sambarangan. Boga sejarah masing-masing ti leuletikna keneh. Urang mun ngadenge sejarah leutikna bakal tercengang. Ulah-ulah eta deui kelas du pohara turunan pohara. Di urang bae Habib Lutfi. Umur 13 tahun nya nama santren di Benda Kerep. Batur mah sararieun lantaran leuweung keneh. Kiai Kaukab aya keneh harita Ki Zaini aya keneh. Nyana ngaguru bareng jeung Bapak Kolot kula nu ti Doyong. Dan Bapak Kolot kula mah geus kawin, nyana mah budak umur 13 tahun. Eta nyana terus sakitu leuweungna
zarah ka makom kaluhur kaki muslim nu batur teu berani mun penting tapi nya nama zarah sorangan diulah ku kabehan ge sahabat santri zarah ti penting ulah lantaran osok aya maung di dinya mah kuari ge masih kene mun urang sorangan di benda kerep ka ambe ku maung kadang-kadang datang maung ka dieu tapi Habib Lutfi umur 17 tahun teu beunang dicara ziarah bae ka dinya bener maung datang sasalaman tuh ente lamun ngadengi dongeng model kos kitu pan parah mah lain jelema biasa berarti kos kitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu urang mah umur 13 tahun teh mulai ceurik hayang HP nu rada bagus tata dina jadul hayang nu rada beres belon urang mah terus zarahnya nama kadia ke Cirebon umur 14 tahun ke Cirebon kadinya sorangan zaman harita datang ke Cirebon muka sorangan lawangna blak 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 lempangnya na sorangan langsung ziarah sorangan begitu turun ti makam kahandap dicarayuban ku urang Cirebon ku dijab ku bangsa ahli-ahli makom di dinya termasuk kuncen-kuncen bahkan bajuna dipaksa dibuka maksudnya bil barokah disoek-soek dibabagi ku sebab aneh ieu budak keneh tapi geus bisa kaluhur sorangan haju eueuh kitu kasieun tepan lain lala ganti letik lah kene jelema neuk diangkat ku Gusti Allah mah kos kitu karesepna berbeda jeung urang mulai kabelah dieuna cerdas da pohara jasa sampai sababaraha kiai ngaanehkeun kana kacerdasan Habib Lutfi urang can nyaho dongengna bae nu mantak urang asa biasa-biasa bae woh lamun urang nyaho dongeng mantak getaranana beda kajen kukuman kabelah dia na nyumputkeun pangkat anu aya di jero hatena nyana berlaga seperti artis main piano ngagitar padahal di hate ngan nyumputkeun hungkul embung di udag-udag jelema eta gaguar di mana bae di udag-udag lompat mentak kamari sabada urang India ka dieu malam rebona ka dieu kamari pas kitu Syekh Fadil ka dieu malam rebona jam 9:30 ka dieu ngobrol jeung kula sampai jam 1 balik badahanana jam 1 langsung ka Jakarta embungeun nyana di udag-udag jelema ngobrol kadang-kadang teu kaharti urang ngadengikeun nyana bae pokona mah ya ente mah boro-boro jeung Habib Lutfi jeung bandar ge teu kaharti kumaha jeung Habib Lutfi atuh ta eta ngobrol dalam geus caritakeun ayat pan pohara jasa carita wali eueuh lu teu nyaho di Turki anu di India anu terus nu maot nu hirup keneh urang muringgak bulu mun ngadengikeun Habib Lutfi carita turunan-turunan mun aya jelema nyaritakeun turunan ti anu teh nya manyahoan bohong eta. Aya jelema nyaritakeun turunan ti anu bidadu bohong. Nyahoeun ka bohong turunan. Pan urang mah hese teh gitu, pajar bener bae. Iyalah Habib Lutfi, urang coba ge kadengekeun coba jana mun nyaritakeun silsilah wali-wali Allah. Sadunya nyaho kabeh. Sadunia lain lalagaan nyaho ka persis Gus Dur kitu tah. Ieu nyanda jeung Gus Dur teh babaturan biasa. Tah eta kudu nyaritakeun boro-boro naon gitu ngaranna lain-lain heula di urang bae Habib Lutfi geus teu katotor. Geus teu katotor lalakonnya unggal bae leuleumpangan bae. Jakarta, Pekalongan, Tegal, Semarang, Surabaya, kayak ke Banten. Kumaha hayangnya na bae. Kumaha kahayangnya na bae seperti aya nu nita-nita.
Nyana lamun deuk umroh ge bebeja heula ka Kangjeng Nabi. Maksudna ieu kula umroh tahun ieu meunang teu ulah cek Kangjeng Nabi. Lamun deuk umroh deui ulah. Lamun deuk ka mana tuh kira-kira zarah ke dituduhkeun ka anu. Coba eta deuk kumaha? Urang mah pan lamun deuk ka mamana teh bebeja ka tangkal beringin pan urang mah tuh. Wih, haju nyuguh pan bolon eta kos kitu. Ya Allah ya Rabbi aya kene balah Syekh Rajab Surya nu istimewa jasa nyana ahli thariqah dunia nyana kapanggih di Madinah ngimpi jeung Kangjeng Nabi di Kangjeng Nabi di sisi aya kursi kosong jelema ribuan dina impianana Syekh Rajab langsung kadinya tekebel celek aya nu diuk digigireun Kangjeng Nabi. Ditanya, "Saha anjeun?" Kaula Lutfi. "Minen di mana?" "Indonesia." Masya Allah. Ta eta lah Kangjeng Nabi ngarendeng jeung Habib Lutfi kaimpi ku Syekh Rajab Surya. Langsung udang sare meuli tiket Indonesia yang kapanggih jeung Habib Lutfi. Langsung meuli tiket berangkat ke Jakarta. Habib Lutfi geus nungguan saha nu ngabere nyaho nya ka Jakarta. Kos kitu coba emang ente. Ya, jelema gede luar biasa. Tapi ya Habib Lutfi rindueun bae ka dieu aneh. Ka dieu teh rindueun bae nyaho ka saha meureun nu dipake ka rindu. Asana Haji Pendi muasalah. Ieu masalah ieu. Masya Allah ulah ka diaminan nyaho henteu ja unggal ka dieu tilok ngomong-ngomong nyana sugan nanyakeun itu jan teu dina ayana atuh teu ridueun berarti lain nyana meureun heula Haji Pendi asana heula kadal we kitu. Ya Allah ya Rabbi eta sabaraha kan ka dieu model IG cek jana 2 minggu ka tukang mulai ti 2 minggu rindu hayang ka dieu padahal kula ge boga kajadian 2 minggu ka tukang ngan moal bejaan sepas kajadian kula 2 minggu ka tukang nyana gegeran nyana perasaan hayang ka dieu begitu kula diomongkeun seuri paingan tuh jadi nyambung kos gitulah jelema-jelema ahli Allah subhanahu wa ta'ala lamun eta turunan Tuan Abdul Qadir Syekh Jamil kitu ti India ka dieu dititah ku Kangjeng Nabi sarua Syekh Fadil gitu. Syekh Fadil teh boga impian dirahasiakeun kok kudu datang ka Indonesia saenggeus datang ka Indonesia kapanggih jeung ieu mantap urang alhamdulillahirabbil tinggal engke haul puasa ieu nu datang kumaha digerakkeun ku Allah bae apakah ti Yaman ke atawa ti Turki atawa ti Baghdad loba ieu nu hararayangeun ka dieu engke haul tapi kan kumaha Gusti Allah nu ngarsakeunana jam model kamari ngadadak 2 poe memeh minggu ngabejaan bahwa Syekh Fadil hayang hadir di pengajian di urang ngadadak datang tanpa rencana-rencana Masya Allah itulah gerak Allah subhanahu wa ta'ala urang dicatet ku malaikat raqib kayak di akhirat begitu aya bendera-bendera ahli Allah kan urang bisa kadenya milu begitu milu cak anu penjaga ulah ya milu ikulah pernah ada di mana di Cilongok di Ukang harita di mana di Tangkal Ambon wah tekedeul cak gerat aduh riweuh di Tangkal Ambon aduh Masya Allah kula tapi ngadenge cenah sorana mah ngadenge milu teu maca shalawatna milu sarua mawalia mawali kula ge ngadengekeun milu mah henteu cak eta teh cukup atuh ngadengekeun milu di tukang bae tapi ulah dihareupan
Ya Allah emang kumaha gitu mujalasah jeung ahli Allah urang di ke akhirat ke dibarengkeun bantak eta kaji sih ada tak urang nu kungsi babarengan jeung bangsa pamabok urang kungsi babarengan jeung tukang maling urang mujalasah jeung bandor cimplong eta kudu ditobatan besi dicatat terus ke catatan aya di ditu ye di keuangan gitu bandar cimplong maju pernah diuk jeung sa iya Effendi pernah ya cerai sakit ye sembarangan bae tetep bae diilukeun bae pan ka ditu teu puguh teu karuh itu batak ulah salah diuk si gade masyaallah ya urang mah alhamdulillahirabbil alamin kajeun geus HS bae ge nu penting diuk bareng nu penting aya catetanna bae engke di akhirat teh ge begitu tak aya ahli Allah milu maneh iraha cek kira kula teu pernah aya catatanana salah nyatet beureun malaikat kita tanggal sekian bulan sekian maneh bareng kula sarita ada saya SG milu wae geus kan nama aja catatanana di dieu kan ngeunaheun urang mantak aya ieu nu HSB ge masalah geus untung nu aya ya Allah ya Rabbi malaikat nyatet urang es gitulah urang menyaritakeun ahli-ahli Allah kadang-kadang urang teh kaget kok bisa kos kitu abi belut bi bangun zarah kumaha emang nya datang kadang ngobrol oh iya betul sih ya udah makasih kali turutan ku sia jarah kos kitu aku lagi zarah kadinya ka abah dua anjingnya nangis 2 kali zarah kos gitu pertama ditanyakan bib itu begitu-begitu apa serinya nak ya kalau mau tahu begini katanya tadi saya ketemu enak bener ditanya sama saya enak di dalam kuburan cuman pengen dikurungin di kuburan jadi hayang di saungan jadi almarhum abah ka Habib Lutfi minta kuburan di saungan minta kupulang gak di saungan minta nyana tah kamari kitu kene anu di luar naon cenah eta atuh bukan sia gajina di luar teu nyawa jarah kos kitu sugan maca naon macana nu teu kos kitu bae geus jarahna cenah mah ka mamana ge kitu bae kayak kadang-kadang diuk we zarah ngopi itu jarahna cenah mah orang sakaur can kapanggi atuh ditungguan kayak geus kapanggi ka harap hese da jarah kos kitu mah urang mah lain kelas aja diturutan pami kuno totorekatan urang balik bae lah emang keur eueuh ka mana emang keur ondangan manya wali ondangan dagor gedabak tuh aduh budak soibul makbar ondangan kamana ka gubernur jarah rauh budak Masya Allah tanya deh kula beb apa itu oh dulu kan udah kasih tahu disuruh disaungin kenapa belum ceknya kasih tahu itu kenapa belum tak eta kos gitu jada bazarah terus dongeng yang nyaritakeun ka panggih abah artina zarah teh kos itu jaritakeun di jero kubur teh gitu ya Allah ya Rabbi lamun ente bisa kapanggih jeung ahli kubur jeung wali ente mah moal ngobrol nanyakeun nomor itu kumaha ge aduh acak-acakan ya urusan ya Allah ya Rabbi kos gitulah ahli-ahli Allah urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka Madinah kakarak assalamualaikum dan assalamualaikum ya jadi assalamualaikum ya Rasulullah muka pan kuburan leungeunna ka luhur sasalaman deuk kumaha coba bade teh roh saja sapan
ya Allah ya Rabbi salaman beres salaman amanat ka jero deui nutup beres urang ge teh hayang kitu zarah teh mantap sok ka juga ngedekem bae di kuburan mulai saha ieu mbah nu ti mana mbah nu ti Gunung Karang datang ka dieu mbah mah sadiakeun kopi pahit make gula bae tolol ya si mbah aya kopi pahit make gula atuh teh mah amis bah henteu tetep abah mah kopi pahit tapi make gula wah ieu mbah bloon ieu pasti kajian kuku bage Golkar ieu mbahna ieu hese urusan batin hese lantaran penemuan ahli Allah beda-beda jelema nu geus mantep ka Gusti Allah tanya ieu bakal manggihan kieu ka Allah tanya ieu kieu tanya ieu kieu kesejukanna akur perjalananna penemuanna nu beda tah kos kitu mantak ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun urang mah boro-borona naon kakarak aya pocong geus ye ndeu ka masjid aya pocong kucuk wah nu tadi paeh ieu kajian ku kumaha ge mulai lumpat pan urang eleh tarencana deuk ka Allah ku pocong tinggal pocong we sieun kai ditungguan deui sia ku aing dilalagas ya cak pocong teh berapa ka pocong we sieun atuh masyaallah Habib Lutfi tadi diceritakeun begitu ziarah langsung maung datang sugan sieun didelekeun ku Habib Lutfi didelekeun sanggeus didelekeun ngangsongkeun leungeun sasalam bang cek nyana ge kenalan dong Bib urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur lain bae Buyut Mansur lamun dijelaskeun ngan nyana embu ngomong kecuali ka jelema tertentu akula ngomong tah kukula didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu ka jana akhirna teu pararuguh nganyana mah telek bendu aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae nyana mah sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun kukula ka seuri bae seuri eueuh mah biarin aja ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda kujana tetep didoakeun bae sababaraha kiai anu ngagoreng-goreng nyana ngagogoreng akhirna kujana mah terus didoakeun akhirna makan jadi mahabbah tah kos kitu kuari diudag-udag jelema bae nyanana embung geus ngajauhan tapi aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih-panggih padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebe jaka kula aduh cenah kitu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh siang aya jeung aing oh ke Pasir Gadung Lutfi aya di Lutfi mana Lutfi eta aya tuh sarua ngaranna lah pokona mah geus Lutfi bae tuh itu istimewa jasa masyaallah ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa ngaji amil ngaji jurumiyah sorof alfiyah juar makmun nanteknya mah rapi biasa cara urang ya ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa aja masyaallah ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho ngaji nyana mah biasa kos urang bareng jeung Bapak Kolot kula waktu di Benda Kerep bakal satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep ka beneran poe kaju hujan nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos aya nu mawa nyana sorangan set datang ka Benda
pada takosku mah eta wiridan naon coba penta eta apa kos kitu munajat bae emang ti leuletik kaistimewaanna ti leuletik tuh kos kitu nyanyi jago cenah nyanyi pinter ente batu lah paling ge nyao nyanyi Oma Irama doang nyanyi baratnya nama bisanya nyanyi jagonya main piano bisa main organ bisa main gitar bisa ente mah paling ge atuh kendang bolong paling gitu ya dah Masya Allah eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena jadi kos kitu teu empung kanyawan nya mampu ya Allah aja nyawan bae mun urang ngobrol ge bangun nyahueun ka hate urang anu mantak ente si Ade si deket ka Habib Lutfi nah pengen kawin ya sedikit tukern doang deres aduh pemuda mah pengen nyandung ya ya Bib cariin enak aja ya Allah ya Rabb loba keistimewaan anungan sakadar bebejana ka jelema-jelema tertentu doang tereko kula ge dicaritakeun teh maksudna supaya nyaho sing hade doang lain dicaritakeun sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deui jauh tahap dunia dikenal di mana-mana kos gitulah jangan sulunang solonong bae buk dibeureman untuk kadulu salat aya kiai nu babarengan jeung nyana we jadi teu salat cenah di zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat isya teu salat kiai bingung cenah wali teu salat geus kagawan ku Habib Lutfi ya iya bener cenah eta karana Ki Sarwani orang Semarang ngamu deui ka dinya bareng deui zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat kulantaran nyana haju di jero hatena suuzon eta ku Habib titah nyokot asbak Cai tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar gigiran we kiai ka jero Habib Lutfi keur salat Allah sakjana nu mana nu asli ya nu mana nu asli boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh guys eta kos Gus Dur keur ka Australia teh kapan teh salat jana dijojore kapan ku wartawan udah terlalu gendut Gus Dur mulai sekarang tidak salat lagi keberatan perutnya dan lain-lain sebagainya sebab eta wartawana kan ti lain partai PKB aya unsur jore terus dijojore bae masalah Gus Dur seuri bae emang salat ka sia cak Gus Dur teh aing mah salat ka Allah aju aing geus wau jeung Allah ye cak Gus Dur teh macem-macem bae sia geus kanyawan aku mah eta Kiai Ali Masum maot di Krapyak sedangkan amanat tayang di imaman ku Gus Dur di Australia bingung pada kabeh waduh dia telepon masih di Australia kayaknya geus jam geus menunjukkan kudu diberangkat ke di bait geus bae kabeh dararang tuh siap nu dia barekal jadi imamna geus disiapkeun pas geus darang tuh siap mulai Gus Dur datang Waalaikum Gus Dur datang kan tuh geus baris udah enak cek Gus Dur udah berdiri semua itu dia tinggal karep ya Allahu Akbar coba itu kumaha ayo Masya Allah eta kos kitu teh hararese urang caritakeun Gus Dur teu kaharti dari Habib Lutfi loba teu kaharti Habib Lutfi teu salatna masalahna ieu urang bisa nurutan kana teu salatna watak dujeng nu bodoh mah berat atuh berapa ya Allah ya Rabb aja teh kanyahoanna ku wartawan sampai wartawan teh wartawan menta hampura ka Gus Dur naon sababna lantaran kanyahoan ku wartawan Gus Dur di hotel aya ternyata dihandap di hotel lain nu loba
naon ngaranna bangsa Indonesia ngimaman di karak wartawan gideg bulaan ahli-ahli Allah mah tak besi kadeuleu ke haji pendeta salat talian talian bae eta mah geus lah masyaallah arara deh ahli Allah kos gitulah tiba heula ahli-ahli Allah mah dideuleu ku lain makom nama aneh dideuleu ku lain pangkat nama kos gitu tapi urang sieun jeung dukar itu teh sieun kajian kuku wae sieun bae nya nama sajajar bae jeung jelema leutik pertengahan jeung nuluhur akur bae eueuh sekat-sekat sebab zahirna doang jeung urang batin nama jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala ai daek di urusan melalui syariat hayu teu daek sabodo kos gitulah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka Kangjeng cintakeun ka para sahabat cintakeun ka para khulafaur rasyidin khususnya cintakeun ka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka para ulama-ulama salaf ulama-ulama nu ngamalkeun ilmu abeh ke di akhirat urang disakompet daunkeun dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala Kangjeng Nabi dakwah teu eureun terus geus puguh nu ngomongkeun penyacian jeung makian mah terus diludahan sanggeus teh diludahan Kangjeng Nabi teh kitu terus bae dakwah dianiaya ketika Kangjeng Nabi salat di luhur pundukna ditendenan kotoran onta ku Abu Jahal terus bae Kangjeng salat bae urang mah teu ditendenan naon ge henteu mah henteu bae masyaallah Kangjeng Nabi poha. Kemudian Kangjeng Nabi ngajak tapi dibalas ku kufar Mekah pimpinan Abu Jahal lain ngangeunahkeun endahan permintaan lah Muhammad sosok ngomong rasul segala mukjizat segala naon ai hatena mah tetep bae percaya inggis tapi disungut lah mat sok loba omong macem-macem mat pangeran urang geus aya lah atuh hese geus urang aya anu eueuh teu kadeu nu aya basi nu aya ge teu pampuheunna naon komo nu eueuh cek Kangjeng Nabi jadi kieu terus dihina anu luar biasa sakumaha kamari begitu Kangjeng Nabi terus dakwah makin menjadi kaburo alaika i'raduhum minta permintaan anu luar biasa teu kudu Muhammad cak Gusti Allah anjeun andai kata bisa napak sancang neangan ayat anjeun bisa naik ka luhur langit make taraje make tangga dek nyokot ayat atuh kos kitu mah pek bae ngan lah teu kudu cak Gusti Allah geus kumaha aing bae eta mah maneh mah dakwah bae anjeun mah dakwah bae Muhammad ayeuna laksanakeun tugas tetep anu ngaijabah mah aya jelema-jelema nu darek ngadengekeun terus iman innama yastajibul ladzina yasma'una jelema nu ngadenge mah ketika turun ayat ngadenge langsung kujada diperhatikeun iman ngadengekeun Kangjeng Nabi kemudian diperhatikeun iman nurut mulai geus loba rindu kadang nanyakeun ka Kangjeng Muhammad ya Rasulullah geus aya deui teh encan ieu wahyu ku ngeunaheun kana hate ai geus iman mah tu beda urang biasa minggu teu ngadengekeun Al-Qur'an asana paruyeng saminggu bae teu ngadengekeun urayaan Al-Qur'an asana awak nyeri eta berarti imanna geus hebat jasa tah
barang kebenaran diuraikan tambah nyeri siapa ayat cenah galak jasa ka aing Masya Allah tapi rindu Al-Quran lo beda rindu geus kebel ge urang teu maca-maca Quran rindu ka Quran baca aya nu neuleuh doang geus kebal teu maca Quran aya Quran mah di deuleu sakitu ge lumayan geus teh bisa neuleuh Quran keneh rindu beda ka Quran mah urang begitu muka Quran ieu teh lain kalam manusia kalam Allah aing ku bisa neuleuhna ge ka kalam Allah geus pohara ku aing dibaca ku cinta aing ieu Quran direnungkeun ku urang tah begitu Quran dibuka teh direnungkeun beu aing keur berhadapan jeung Allah kadeuleuan aing ku Allah di mana bae ayana aing teu make kopea izin ka Allah ya mulai make kopea mun ki haji teh maji maka sorban maka sorban kurungkeun kadeja izin di deuleu ku Allah maju make kipas tiis re saku majikan dari tadi kadang gereyang-gereyang orang ngaringkuk tak haji ya Allah hawa Al-Quran mah kos gitu maca Quran masa lembar berlanjut bersambung ke halaman sekan teangan set berlalu ke teangan set beres Quran baca Quran maka karak 2 ayat ge teu bisa dipaksakeun teu bisa dipaksakeun oh walaupun geus matana nu berem geus make kaca teh mun pake neuleuh Al-Qur'an mah remeng-remeng lamun pake neuleuh bujur urang Karawang mah cek innama yastajibul ladzina yasma'un pake innama pasti moal henteu jelema nu ngadengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim nu ku anjeun didengungkeun Muhammad disampaikeun Muhammad jelema-jelema nu ngadenge terus nyana narima berpikir maham iman mukmin jadi jelema anu mukmin mah ngadengekeun ka anjeun teh Muhammad ari nu teu ngadengekeun nu teu ngadengekeun mah kafir bahasana Al-Quran nyebutkan ka kafir teh ya iya wal mauta yab'atsuhumullah bahasa Gusti Allah ka jelema-jelema kafir mah geus teu dingding haling deui bahasana ge wal mauta teh jamatina mayyitun mauta fa'la liwasmin ka qatilin wa zamin jadi berarti mayitun mauta jelema-jelema anu pararaeh padahal mah harirup jelema nama tapi dianggap bae kafir teh jelema nama hirup gararan tenggarara gah jasa tapi Al-Qur'an ngajelaskeun lantaran hirup teh kudu pugu atuh tapi jana teh nyahoeun ka pangeran horeng paeh sote mata hatena geus jelema anu paeh mata hatena kafir Mamat, engke dihudangkeun ieu ku aing jak Allah. Tentang kae mah dakwah bae. Nu ngadengekeun jelema nu mukmin, nu teu ngadengekeun jelema kafir. Engke wal mauta ku sebab manehanana teu daekeun ngadengekeun ka anjeun Muhammad sehingga teu percayaeun bahwa aing pangeran teu percayaeun anjeun teh utusan aing. Tetep di yaumul kiamah maya basuhumullah fil akhirat. Engke di akhirat banjana teh tetep dihudangkeun summa ilaihi turja'un tuluy nyana dibalikeun digiringkeun ka aing keneh bae mukminin digiringkeun ke ka aing diadili kafirin nu teu ngadekeun ka anjeun dihijikeun digiringkeun keneh bae sarua bae bakal dibuales payujazihim bi'amalihim kabeh bakal dibales atuh jang naon aing nyieun sorga jang naon aing nyieun neraka lamun nurut kabeh atuh kosong neraka iya atuh maneh mah hayu bae dakwah terus bae nu iman bere bagian sorga nu teu iman kafir peguan segala si seng-seng segala siang-siang malingseng eta geus ka itu neraka berarti eta tah dakwah mah itu dakwah
bahasa Gusti Allah ka jelema kafir teh wal mauta paeh sebab manusia teh kieu manusia ku ulama dibagi ti Kangjeng Nabi aya jelema aya rohan hirup ngaranna ta eta lamun kaluar rohna paeh ngaranna pang bagus-bagusna jelema nu paeh mah kubur. Ajeuna teh teu kudu dikubur, ai betah mah los. Sapoe, 2 poe, 3 poe coba salembur eta betaheun teu. Ngantek lamun aya nu keur manggul mayit deuk ngubur urang kudu hormat naon sebabna alhamdulillah aya nu nguburkeun mun eueuh nu ngubur ieu lembur kumaha. 2 poe bae coba ge anginna geus ambalaya. Jelema teh beda jeung hewan bae nu teu ngadahar sangu bauna bau bentek jasa bage kotok bage geus ambreng-ambrengan kobo mah komo jelema lantaran ngadahar sangu beda nu mantak nu beuki jasa sangu moal kebel teh jelema bertahan haju bau bae tapi lamun teu ngadahar sangu angel beda tapi lamun ngadahar sangu ge ahli maca Quran ahli zikir moal bau moal henteu dahar ge tilok maca Quran bentek tetep bae bentek bae dah jelema eueuh rohan paeh ngaranna kubur bagae atur di kubur aya aturan-aturanna aya jelema teh aya rohan kuari mah hirup berarti ngan teu boga akal edan ngaranna rantai kudu disiapkeun ieu mah hirup lantaran aya rohan ngeun eueuh akalan edan ngaranna geus lamun edan teu boga kukumaha pikiran teu boga pikiran kukumaha teu boga akal ngaranna ge atuh kadang-kadang nya make calana pendek bae bobogohanna guluntang galantung deres anu lalaki mah mun aya nu awewe teu make calana pan keomna doang nu tersepi urang di jalan aya nu edan awewe teu make calana eta pan bobogaanna ih teh si budak pentas si budak neuleukeunna blond teh coba nah aya tah ngan eueuh akalan edan ngaranna majnun aya kuari mah roh aya akal aya ngan akalna teu digunakeun kana bener yakni akalna ieu adalah itu eueuh imanan akalna teu aya imanan ieu mah yeuh kafir mauta tangaranna tah nu kos kitu nah ieulah hirup lantaran aya rohan aya akalan aya ngan akalna eueuh imanan ieulah wal mauta yab'atsuhumullah maut teh eueuh iman aya iman teh aya imanan aya ieu mah aya iman ngan imanna leutik imanna saeutik padu nyaho doang pangeran Allah pangeran teh Allah Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi teh Rasul Allah nyada teh nyaritakeun nyada teh tabligh nyana ngembangkeun syariat tapi salat henteu puasa henteu zakat henteu haji ora gelem haji engke wedi ku naik pesawat teh wedi wede ora ana jalane kok tiasa miber iku sieun ora gelem mau ngokos kitu jawabannya wis lah Jawa koek ora apa-apa tah eta tah aya imanan ngan padu nyaho doang padu nyaho ka syariat teu ngalaksanakeun syariat ngaranna batil tah kuari mah aya imanna makrifat ka Gusti Allah nah ieu nu hebat mah ieu jelema aya rohan di jero rohna aya akalan dina akalna teh aya imanan dina imanna teh aya makrifatan luar biasa ieulah jelema nu teristimewa teh makrifat da teh iman lain makrifat am deui geus makrifat khosoh ieulah jelema anu moal paeh salilana sanajan jasad di kubur model Kangjeng Rasul tetep bae ngan sakadar ngalih teu maot Kangjeng Rasul mah bukti nyatana ieu kuari urang terus bae berhadapan jeung Kangjeng Rasul
urang bisa salat inget ka Kangjeng Rasul lantaran diparentah nama ku Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Urang puasa dititah nama ku Gusti Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Urang zakat dititah nama ku Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Urang teh dititah haji nu nitah nama Gusti Allah nu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Teu maot Kangjeng Rasul. Ciri teu maotna urang kuari aya ngalaksanakeun parentah Allah melalui Kangjeng Rasul. Aya hadis Bukhari jeung Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Ibnu Majah dan lain sebagainya ucapan Kangjeng Rasul geus dibukukeun apa maot nya teu diuraikeun ku para ulama madzhabul arba'ah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki araya kabeh. Teu pernah urang mah amprok jeung nu ari itu kuari diteruskeun ku para ulama-ulama. Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar, Imam Romli kabelah dieuna Syekh Nawawi Tanara can kazamanan teu kazamanan kuari ulama nu kuari ieu adalah penerus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan haju ngagelok asup Golkar macet di dinya teu kadeuleu Kangjeng Rasulna nu kadeuleuna atutna nu kadeuleu Abu Rijalna nah ieu penghalang hijab ngalo lagi teh nya. Aduh. Penerus Kangjeng Nabi macet lantaran ngajukeun proposal. Macet ieu penerus Kangjeng Nabi teu layak cek Kangjeng Nabi sia kunaon gigituanan. Ci aing mah teu ditasian nyeun proposal cek Kangjeng Nabi ja aing mah nita ge hayu ngalanjutkeun ieu ilmu Allah. Lantaran Kangjeng Nabi ieu teu ngawariskeun harta, ngawariskeun ge ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Bungaheun nyana barang neuleuh ka Indonesia Masya Allah di Cisoka loba jasa kiai nuhun cek Kangjeng Nabi di Belaraja loba kiai alhamdulillah cek Kangjeng Nabi apa teu ngalayang Kangjeng Nabi ngalayang da teu maot Kangjeng Nabi mah da teu tekadkeun maot mah anggeus-anggeus teu maot kakalayangan Kangjeng Nabi mah neuleuh ka Pasar Kemis alhamdulillah neuleuh ka Sepatan alhamdulillah neuleuh ka Kota Tangerang nuhun loba jasa ulama Masya Allah ngan begitu arah suka Golkar goblok Kangjeng Nabi ieu kunaon ulama jadi kieu cenah ieu barang ngaju-ngajukeun proposal sia jasa ieu aing mah teu nitah kos kitu teu nitah aing mah nitah ge ikhlas pandina Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kabelah dituna mukhlishina lahud din ulah haju kos kikituanan Kangjeng Nabi neuleukeun be wah ieu aya kiai nu deuk asup Golkar ieu teu beres si kiai teu beres tunggu tanggal mainna ieu nu geus ge geus alalambruk hancur ieu deui ngamulaian ieu ya Allah ya Rabbi cek Kangjeng Nabi eta almanak jaki kuloba di hareupeun imahna je pan haju nge-SMS-an babaturanana emang kitu-kitu pod ye pan jadi kieu atuh Kangjeng Nabi ngalayang aduh gideug bae gideug barang neuleuh ka Cisoka di dinya aya deui nu ngaju-ngajukeun proposal gideug bae lain teu bisa ngaji ieu budak bisa keamanatan ilmu ngan teu kuat di budak batinna dileuh ka Belaraja waduh jadi kos kieu moal beres si agama ieu Kangjeng Nabi kakalayangan lamun urang teu nekadkeun kakalayangan neuleuhan ka urang eta ngagelok mantak urang ai keur babelajar Kangjeng Nabi mah teu maot ngalih ji atuh lamun wali kakalayangan atuh komo rajana ku Kangjeng Nabi moal aya nu jadi wali lamun teu maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal aya jelema duri angkat jadi wali teh geus puluhan ribu jutaan sholawat karak diangkat jadi wali tetesan ti Kangjeng Nabi tetep pangkat wali teh wali bae bisa kakalayangan nu ku urang geus didongeng-dongeng atuh komo Kangjeng Nabi nah urang teh izin di hadiran ku Kangjeng Nabi urang asup Golkar apa izin teh apa urang ieu kakalayangan Kangjeng Nabi di hareupeun urang teh keur aya dideuleukeun urang teh ngajukeun proposal gideug Kangjeng Nabi pan moal didoakeun ku Kangjeng Nabi tanu manta kuari ararambruk teu boga tekad kadinya batinna kurang tegar nu dideuleu ngan sahuap-sahuapkeun paling gede sekupi lain sekupi mio meureun nya ayeuna tekadkeun kakale mantak nu mantak kula kapanggih jeung hiji jelema istimewa teh hiji jelema
begitu nyaritakeun dunia terus anu-anu bagaimana enggak gitu aja ente gitu bae izin ka Tuhan Syekh cenah bagus tah cek teh hebat di jelema ieu aya izin ka Tuhan Syekh Tuhan Syekh mah teureuseupeun cenah kana dunia sanajan loba ge teh dimaksud eta hebat tah boga ka izin ka Tuhan Syekh berarti boga guru tanyana teh tah akur ieu sak guru kajen kukumah urang mah coba kuari nu diagungkeun ka Nabi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika perebut panitia duit muludang pan kadi Kangjeng Nabi hadar sia ya Nabi sapan eta hadir Kangjeng Nabi pan sia ya Nabi salam kuari perebut eta mentak dilaknat ku Kangjeng Nabi guys tahun hareup ulah dipake deui eta lanat Kangjeng Nabi karana jin teu berkesinambungan panitia teu berkesinambungan kiai jeung ustad teu berkesinambungan geus puguh pamarentah mah geus laknat-laknateun malulu nu kurang make mah nu make mah atuh henteu pan Kangjeng Nabi na kakalayangan neuleuan di Kabupaten Tangerang ka mana ieu Bupati Ismet ka mana ieu WH ka mana ieu Atut ieu tarolol amat urang Banten milih awewe emang teu dihadiran ku Kangjeng Nabi seserian sia mantak aing mah teu milih eta tekad dia izin ka Kangjeng Nabi Masya Allah Karim ulah deui siang ke kecuali di bare gede itu ngomongkeun kos kitu pan pajar ekstrim lain tegeran hate ieu tegeran deuk ka mana deui supaya teu paeh pan urang sarua bae amprok jeung memeh jeung Allah pan Gusti Kangjeng heula cik Kangjeng Nabi sia nu diurci ku pateh kan kiai anu sia ngembangkeun sok alif jabar jabar bateh aing paneuleukeun ka sia sebenarnya cik Kangjeng Nabi ngan aju sia pan milu ka Atut kan eta urang tinggal di akhirat dikitu-kitu ulah ku Allah ku Kangjeng berarti izin jiku lamun teu boga pikiran kadinya ieu tadi tah jasad aya rohan hirup ngan eueuh akalan edan akalna aya ngan kuari mah akalna teh eueuh imanan nah ieu adalah kafir iman mah aya ngan imanna teu sampurna batil sampurna teu sampurna iman teh leuwih teu sampurna jasa buaya jasa doi ngaranna percuma boga akal ge nah kuari aya imanan tur imanna makrifat khoso ieu nu cempol mah waduh nu Kangjeng Nabi ge ngalayat terus kadinya teruskeun jang teruskeun cak Kangjeng Nabi didoakeun ku kaula sebagai nabi geus teu kudu didoakeun ku sasa cukup ku Kangjeng Nabi ge asal urang maca shalawat nyambung ka Kangjeng Nabi shalawat anjeun datang ka kaula kula nyaba ka anjeun teruskeun ulah sok kabita ku Golkar ulah kabita ku P3 ulah kabita ku partai-partai mah lain Golkar bae termasuk kana nu kos kitu proposal ulah dijamin ku Allah Kangjeng Nabi nu ngadoakeunana masyaallah kudu teu boga tekad kos kitu atuh izin geus balikeun deui tah mah nu geus bae nu encan mah atuh nyieun deui beuki jero bae ulah nah ieu nu mantak disebutkeun mauta kitu rangkaianana sakali deui jasad rohan paeh kubur aya rohan akalan edan aya akalan ngan akalna imanan kafir aya imanan ngan imanna teh leutik ieu mah teu ngalaksanakeun syariat batil aya ieu mah iman mah boro-borona naon ngadengekeun henteu naon teh ngan imanna iman turunan doi aya imanna makrifat khosoh ieulah ulama warasatul anbiya waliyun min auliyail lah hesetan yang anu kos kitu nu mentak Al-Qur'an lantang ngajelaskeun wal mauta ari pirang-pirang kafir nu pararae hatena ari awakna mah seterek dedeg pangadegna luar biasa sehat kabina-bina ngelehkeun batur di delela luis tage pohara tapi Quran dek nu luis dek nu tuluis nu bule nu hideung anu koneng sarua bae disegebotkeun kabeh paeh teh mata hatena mukminin nu ijabah ka anjeun kafirin nu paeh hatena teu ngadegekeun ka anjeun tetep jaga di akhirat mah Muhammad ya ba'atsuhumullah dihudangkeun dibalos
summa ilaihi yurja'un dibalikeun ka aing kabeh. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun mir rabbih. Cekupar-kupar Megah Muhammad ai terus bae mah anjeun teu eureun-eureun dakwah teh nyampekeun di salah anjeun aing geus pengeng celi aing. Geus torek celi aing sia terus bae Muhammad. Geus kieu atuh aing mah aya pamenta. Coba laula unzila alaihi ayatun min rabbih, coba turunkeun ayat janu baheula ge Kangjeng Nabi Saleh dibere onta, Kangjeng Nabi Musa dibere tungked, Kangjeng Nabi Isa dibere rampadan turun ti langit. Coba anjeun atuh coba tah hayang nu kadeuleu langsung tah coba ayat teh mukjizat teh aing kadeuleu kitu mah pan ngeunahkeun imanna ieu mah bacaan Quran malulu Quran. Kamari menta turun mukjizat dibere Al-Quran, geus turun Al-Quran menta deui ulah Quran atuh sapira bacaan. Kuari mah coba hayang kadeuleu seperti nu baheula anjeun Nabi langsung ditegor ku Gusti Allah, "Qul bejakeun Muhammad ka para kafirin." Leutik kitu hayang sakitu mah. Ngan ku aing moal dibere. Jang naon? Lantarannya nama ngaririweuh doang lain dek iman, lain nyoba sia nyoba anjeun tah mah ngaririweuh. Andai kata diturunkeun ge ieu mukjizat ka anjeun ngan sakadar mancing-mancing siksa lantaran moal iman jak gede hulu tah mah kafirin mah nu mentak ieu Muhammad bejakeun innallaha qadirun ala ayunazzila ayatan, gampangkeun Allah mah kawasa nurunkeun ayat leuwih ti eta ge ngan walakinna aktsarhum la ya'lamun, nyana teu nyahoeun lolobana mah hartina teu jawan kumaha mun kaula nu agung neureunkeun ayat sakumaha nabi-nabi rasul-rasul nu baheula ka anjeun sakumaha pamenta kafir-kafir Mekah haju nyana ngan ngaririu doang haju teu percaya ka anjeun pan eta teh bakalna ngundang siksa pan aing moal teu nyiksa eta teh pan teu nyahoeun teh jara teh kos kitu teh. Eta teh undangan siksa mun haju iman bener, tapi lamun teu iman handas turun mukjizat kaistimewaan diturunkeun dibikeun kadeuleu ku nyana tapi nyana teu iman pan eta teh ngundang siksa moal teu ku aing disiksa ngan nyana teu nyahoeun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tuh kieu bae Muhammad contohkeun wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Deuleu bae kuari mah hewan-hewan anu kumarayap di muka bumi, anu lelempangan di muka bumi, seluruh hewan-hewan nu aya di muka bumi ti mimiti nu gedena gajahna, kemudian atuh anu jangkung teh naon kitu ngaranna tah jarafah, kemudian anu pangletikna sirim termasuk jelema, hewan-hewan uncal orai jeung sajabana eta lah nu kumarayap di muka bumi. Kitu keneh manuk anu hihibran di awang-awang tah mimiti manuk leletik terus manuk nu panggede-gedena seluruh hihibran di luhur langit bae sarupaning manuk-manuk naon bae. Eta teh pati-pati hewan nu kumarayap kumanandang di muka bumi di luhur bumi jeung nu hibran di awang-awang eta teh illa umamul amsalukum, eta teh umat-umat nu sarua jeung aranjeun kabeh bejakeun sarua ndek mere ndek naon hayang mukjizat naon deui eta ge manuk mukjizat kakawasan aing pan eta teh deuleu ku sia bejakeun ka kafir. Tuh manuk saha nu ngahiberkeun, tuh orai saha nu ngalempangkeun, sia ge termasuk saha nu ngalempangkeun pan eta teh aing deuk menta mukjizat naon deui. Burang ge teu pati mikireun tak kadeja manuk-manuk bae, buaya bae saha coba nu bisa nyieun buaya aya ge urang Purwakarta bubuayaan tah mah kitu ge pake ulin ku budak leutik tah mah. Nah dalam manuk tah ieu teh umat sarua jeung aranjeun kabeh dina harti
sarua di urusan ku Gusti Allah. Mun ditanyakeun nangieun saha? Nangieun Allah. Nu ngarizkian Allah. Eta manuk boga pabrik henteu? Eta manuk boga sawah henteu? Tapi panjana bisa barang dahar. Nang saha eta ieu? Apakah dengekeun pabrik boga pabrik manuk boga pabrik henteu boga sosotan henteu ngan paling ge ulin di sosotan doang. Tapi kan bisa dahar. Urang ge urang lamun geus boga keyakinan kos manuk wali. Kudu kos manuk urang. Kumaha manuk teh? Manuk teh teu boga perusahaan tapi daharna terus bae. Berangkat isuk-isuk beteungna keleh, balik sore-sore bitonan, beteungna seubeuh. Eta lah ilmu wali. Nah, eta bejakeun ka kapirin-kapirin. Nang saha eta teu kudu mukjizat nu hese-hese. Bejakeun. Eta sireum nang saha nyieun. Eta orai nang saha nyieun. Kotok nang saha nyieun. Kotok teh lemes tah. Kotok. Oh, mun kadengeun ku urang Bandung mah waduh kotok. Ayam eta bebek Persi nang saha nyieun. Eta hese-hese amat dengan mukjizat. Hese-hese amat dengan mujizat. Bejakeun. Di urusan ku aing sarua jeung nyana. Mimiti diayakeun eta hewan-hewan sarua jeung manusia. Di rizkian sarua jeung manusia. Engke di akhirat digiring sarua jeung manusia. Kuari aya kebo dongkol jeung kebo anu petot ngadu. Eleh nu petot, nu dongkol engke dihadirkeun, nu petot engke dihadirkeun. Tetep bae di sidang. Geus beres di sidang. Kakarak kulu turoban jadi lebu anjeun di sidang heula. Embe jeung embe ngadu mana nu eleh diadukeun deui ka ku Gusti Allah teh. Engke kakarak geus beres jadilah maneh lebu. Kabeh di sidang boro-boro manusa cacakan hewan ge. Ieu tetep bae diadili ku Gusti Allah. Tah mejakeun deuk bayang mukjizat taon deui eta ge geus cukup mejakeun. Asya Allah Karim. Tapi ia berahasiaan luar biasa cek Imam Qurtubi lain sambarangan Gusti Allah teh keur nyaritakeun ka bangkarawa ka bangkawarahan kafir. Teu ngadenge kana karisalahan Kangjeng Nabi, teu ngadenge kana mukjizat Kangjeng Nabi buang kawarahna nu luar biasa ieu kafir teh. Tapi kunaon ka dieu nyontohan menta mukjizat eta ku hewan. Ieu teh aya rahasiaan kajen ku kumaha ge. Endahan jawaban Gusti Allah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab. Teu pernah ninggalkeun kaula saeutik oge di Lauhil Mahfuz min syai saeutik oge sugan aya hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna, sugan aya hiji tuba nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna. Moal aya katuba-tuba aya tulisanana tu komo Abu Jahal mah. Kabeh aya ieu tah dina Al-Qur'an geus dijelaskeun mafrotna. Anu ditinggalkeun ku kula saeutik ode min syai. Bahasana ge make min syai. Syai teh isim nakirah. Isim nakirah eta umum berarti peuting bede kanu leutik eueuh anu tinggaleun. Bilagah jasa. Tah eta eueuh nu tinggalan, eueuh hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz, eueuh hiji cangkas nu katuliskeun teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz, eueuh hiji orai nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz. Moal aya. Nu mata kurang keur cicing bae, aju kemudian kadatangan sireum, sireum nyoco urang eta geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz. Ulah pajar eueuh tulisanana. Urang keur leumpang peuting, kemudian aya orai kasempar, orai aju ngegel ka urang aya tulisanana. Ma farrotna, eueuh anu tinggaleun. Oh nu tinggalan komo urang atuh ieu cacakan hewan nu laletik ge eueuh nu tinggalan. Masyaallah. Tah ieu ayat ieu lain lalagan gede jasa ieu ayat ma farrafna fil kitabi min syai. Oh nu tinggalan kabeh aya tulisanana. Kipulan bakal kawin jeung si Sarwiti aya tulisanana. Si Sarwiti bakal ngamuk haju ditinggalkeun kawin deui jeung Sarbona aya tulisanana. Sarbona ge ieu teu boga anak ditinggalkeun deui ieu kawin deui jeung si Sar. Atuh geus aya tulisanana. Geus aya tulisan nu batak teu kudu ngarasulah ka Gusti kabeh ge janang Gusti ma farraqna. Tapi ya Gusti Allah make nyontohan make hewan aya naon rahasiana? Horenganan manusia teh berkarakter hewan.
manusia teh anu berkarakter maung, manusia aya berkarakter gajah, manusia aya nu berkarakter kuda, manusia aya nu berkarakter buaya, manusia aya nu berkarakter anjing, manusia aya nu berkarakter babi, manusia aya nu berkarakter bebek, manusia aya nu karakter hayam. Ieu kabeh horeng nu mantak di dieu Gusti Allah ngajelaskeun mukjizat make hewan-hewan. Horeng manusia teh aya karakter-karakter. Mun kukula dibahas sesuai jeung Imam Qurtubi pembahasanana, nu kos kumaha karakter maung, nu kos kumaha karakter gajah, nu kos kumaha karakter babi, nu kos kumaha karakter anjing, nu kos kumaha karakter orai. Ieu kabeh asana aya. Aya ni kabeh ge. Nu mantak eta teh hakikat nama ieu. Urang mun jadi ulama, urang mun jadi wali. Misalnya orang dijadikan ulama, dijadikan wali. Ya'lamu ya aulia Allah. Kudunya ho anjeun wahai para wali-wali Allah. Hakikat nama anjeun keur babarengan jeung anjing. Hakikat nama anjeun keur babarengan jeung babi. Hakikat nama anjeun keur babarengan jeung maung. Hakikat nama anjeun keur babarengan jeung gajah. Tiga di deuleu bae lantaran wali mah nyahoeun dibere tak hakikatan kitu lirik. Nyana teh kakatu, waduh, aya buaya darat. Neuleuh deui ka hareup, waduh, aya maung. Neuleuh deui ka dieu aya gajah. Neuleuh deui ka dieu aya anjing. Dibere paham tah. Nu mata kadang-kadang galak di luar nalar waliullah mah. Lantaran nyana neuleuh ka hakikatna. Ieu tah ayatna tah. Mata Gus Dur ngomong sakacapangna bae. Gus Dur ngomong sakadaekna bae di deuleu ku nyana. Meureun kos kitu mah lah jajahin jelema. Lain jelema. Aya monyet dipoto barang hasil fotona beungeutna jelema. Aya jelema dipoto barang hasilna beungeut monyet. Ji. Singa teh. Aya gajah dipoto teh beungeutna beungeut awewe geulis. Aya anu kadieuan teh naon garang-garang teh awet. Heuh lalet teh lamun di awewe teh mahkota. Gajah dipoto beungeutna beungeut wanita cantik. Masyaallah, Lubnan. Libanon, orang Iran ini mah geulis ieu mah. Bener, aya awewe dipoto trak bae beungeut gajah. Iya sana mun dipoto diaslikeun monyet kabeh bisa. Masyaallah. Ji, atuh nu sok kukula didongengkeun Mama Sobari. Mama Sobari dek ka Mekah sasalaman kabehan tek lalaki awe beres sasalamannya na salat. Ditegor kapan ku muridna Mama, teu aya nu darekeun ngamakmum ka Mama. Ai kitu kunaon? Pan Mama teh meureun tadi sasalaman jeung awewe batal meureun koto wudu deui. Jama Mama teh sasalaman jeung jelema. Ai kitu janu sasalaman jeung Mama monyet kabeh. Pan betul batal meureun Mama ai ke monyet mah. Teu bisa ngomong pan murid sial ka aing bae monyet. Iya tugas lain deui wali Allah mah. Mantak murikak bulurang jeung wali Allah sing hade jeung waliullah mah emang kumaha kitu. Lain sambarangan. Nyana teh anu mantak diangkat jadi wali geus eueuh nafsuan. Lamun masih kana aya nafsuan moal diangkat jadi wali. Ketika nyana geus eueuh nafsuan, nafsul ammaratu bisui, nafsul lawamah geus eueuhan. Nu aya teh nafsul radiyah, nafsul kamilah, nafsul mardiyah. Eta teh bisa kadeuleu karakter-karakter jelema. Ketika menghadapi bupati, bawa kadeuleu nama eta teh maung. Ketika jeung polisi, bawa eta teh buaya. Rakeban jelema bae. Caplok. Sia teh geus eta mah dibere kaleulewihan ku Gusti Allah janana ge teu sadar nya ngomong kitu teh. Berhadapan jeung lurah. Wah, iya. Kuya asana ieu mah. Ya tuh kuanya na bae. Sidenya ge moal ngabejakeun nyana dibere kos kitu ku Gusti Allah. Moal Tuan Si Abdul Qadir galak ngomongna. Tuan Si Abdul Qadir di dalam dina Fathur Robani bahasa-bahasana galakna luar biasa. Kula lain ti diri kula cak jana dibere kaleuwihan ku Gusti Allah bisa neuleuh ka maraneh kabeh. Ieu anu. Di mana ieu ayatna mendasar apa henteu? Ayatna kapanggih ku urang. Upar Makkah minta mujizat. Coba atuh cara Kangjeng Nabi Musa man. Abu Jahal teu kira-kira geus teu Muhammad man.
orang greget eta ka Abu Jahal urang ge geus aya Muhammad deh komo sallallahu kos kitu mah geus mad cicing sia mad teh bahasa Abu Jahal tah mun aya di Cikupa nu mad-madan gitu eta ge atuh Abu Jahal Cikupa sarua bae Masya Allah coba tuh datangkeun coba ka dieu mukjizat cara nu baheula kanaqati wal 'asa wal ma'idah tapi Allah merena wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum di samping mukjizat kurang kumaha hewan-hewan nu kumalandang di alam dunia nu halali berdi awang-awang horenganan di samping nyontoan mukjizat kurang kumaha horenganan manusia teh berkarakter hewan nu mantak ilmu ya aulia Allah ilmu ya ulama sing hades sebab anjeun hirup di tengah-tengah masyarakat horenganan lain jeung jelema hati-hati maneh teh sebab jeung maung hati-hati anjeun sebab jeung kuda hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung orai hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung buaya hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung hewan-hewan tah nu mantak waliullah tarik mundur can saatna ngomong cicing teu sembarangan ngomong iraha kudu ngomong henteu sembarangan nah ieulah kuari teh kuari lamun dibuktikeun meureun ieu karakterna wallahu a'lam tapi lamun di majelis ya nu dihandapkeun tanggal Ambon lah lamun waliullah nu pernah datang ke Abah teh nu urang Palembang datang ka dieu terus ditanya ku Abah ieu naik naon ieu kula mah lempang bae cenah istirahat ya anu kula mah cenah begitu datang ka Merak teu pernah salat di masjid ai kitu kunaon neuleuh masjid pinuh ku tai kabeh kadedengekeun teh ceuli pinuh ku tai kabeh mushola masjid pinuh ku tai kabeh mantak kula mah salat teh lah di dieu bae sisi jalan sakeun wallahu a'lam Allah merekos kitu ka kula haju unggal ka kota neuleuh jelema monyet babi datanglah ka dieu ka Abah geus ulah loba omong cak Abah ulah loba omongnya ulah ngomong ka sasaha geus ente bae coba eta aya urang Palembang seperti eta ngageter-geter nyana teh memehna mah henteu kos kitu begitu datang ka Merak neuleuh jelema terus ka dieu monyet saeutik cek cara di kota nu beungeutna jelema eta harita keur Abah aya sekitar bangsa kitu 10 tahun memeh maot geus kos kitu kuari geus sabaraha tahun tah ti Abah maot jeung tambah nu itu acara ieu mah geus monyating monyet atuh ieu mah ya Allah ya Rabbi Gusti Allah ngeri jasa ngan urang mah teu dibere dibukakeun hijab bae ku Gusti Allah tah cuman cerita-ceritana we hungkulna ieulah ayat anu luar biasa ma farratna fil kitab nu tinggaleun dina Al-Qur'an nu tinggaleun dina Lauhil Mahfuz tapi Imam Syafi'i mah mafarrotna fil kitab teh Al-Qur'an Imam Syafi'i mah nu tinggaleun dina Al-Qur'an naon bae aya lu matak nyalok tadi Mekah teh ceramah seperti gitu permintaan ti ahli-ahli Mekah wahai Syafi'i lamun anjeun nafsiran mafarrotna fil kitab Al-Qur'an diuk maneh di tengah-tengah Masjidil Haram kami kabeh deuk nanya siap cek Imam Syafi'i tiuk di tengah-tengah Masjidil Haram ulama Mekah ulama Madinah ulama Mesir wabeh pada mawa masalah lantaran ieu ngabahasakeun mafarrotna teu pernah ninggalkeun saeutik-eutik acan kaula cek Gusti Allah fil kitab di Al-Qur'an min syai naon bae aya timbul pertanyaan kan panjang teh mun kula ditanya mun dijelaskeun aya nu nanya ihram aya nu nanya kumaha mun maehan ieu bae salah sahijina pertanyaan loba ti Mesir ti Yaman ti Pakistan terus ti unggal negara aya salah sahiji urang Mekah nu nanya kieu wahai Syafi'i lamun aya jelema ihram kemudian maehan Bang Bara tah eta teh batal teh ihramna jeung kudu make dam teh Bang Bara ieu mah cek Imam Syafi'i teh di mana ayatna ma farratna fil kitab min syai ayat anu menuju kadinya dijawab ku Imam Syafi'i ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fartahu ayatna mana ditanyakeun ayat teh ti mimiti ieu heula datang ka ucapan Kangjeng Rasul naik ucapan Kangjeng Rasul naik deui takarak brak bae kana ayat Al-Qur'an tunduk kabeh jelema wah tuh lain Imam Syafi'i nu kos kitu mah paling lamun teu kitu-kitu acan mah Syafi'i pondok atuh Syafi'i
pertanyaan ti Mesir, pertanyaan ti Yaman, pertanyaan kakara kabeh tunduk ke Imam Syafi'i, dicari uman kabeh. Didinya ditanya Imam Syafi'i, kok bisa kos kieu ye? Pan kula ge ieu teh buatan Allah. Kula teh cucu Kangjeng Rasulullah. Setetes ilmu Rasulullah nempel di kula, kula seperti ieu komo Kangjeng Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, Imam Syafi'i bae teh geus teu katahan kurang ilmuna. Ngajelaskeun ma farratna fil kitab min syai. Lamun di dieu Imam Jalalain Lauhil Mahfuz geus jelas. Imam Syafi'i mah lain Lauhil Mahfuz Quran. Oh nu kaliwat setika-tika can dina Al-Qur'an, politik aya dina Al-Qur'an, ekonomi aya dina Al-Qur'an. Ditanya perincianana aya gali coba ge Al-Qur'an. Atuh urang mah maca Qur'anan ngan musabakoh doang. Hayang menang piala atawa ka Mekah, juri teman kos kitu mah. Baca Al-Quran nu maca kula bisa ngureikeun politik, aya siasah Islamiyah, aya nyaritakeun perekonomian secara Islam, nyaritakeun budaya secara Islam. Pamenang di Quran. Ma farratna fil kitab min syai. Teu kawadahan Imam Syafi'i. Tidinya geus kabeh ge tercengang neuleuh jeung ngadenge uraian Imam Syafi'i teh. Iyalah setelah jadi madhab teh kos kitu teh Imam Syafi'i eta teh umurna keur waktu ditantangan kos kitu teh kakarak umur 19 tahun. 19 tahun kita geus kos kitu, umur 12 tahun bae panjenengan geus diangkat jadi mufti talar Quran. 15 tahun diangkat jadi mufti, 19 tahun geus teu kawadahan ilmu ambualaya, ti mimiti syariat, tarekat jeung hakikat geus pohara jasa teu kawadahan Imam Syafi'i teh. Urang mah kuari boga incu geus 75 can bisa maca Quran. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Jauh jasa jeung Imam Syafi'i, akurna jeung Syafi'i tukang lauk teh eta mah. Ya Allah, ini ayat ya, lamun dicaritakeun pertanyaan hiji-hijin aya kabeh ge pohara jasa. Masya Allah, eta carita Bang Bara we ge can anggeus geus cukup bae heula sakitu jang contoh. Sampaikeun kan nyontokeun ka dieu, nyontokeun ka dieu, nyontokeun teh Bang Bara mah. Ditinggal dina Al-Quran deur dibacakeun ngan memeh ka Al-Quran cek Imam Syafi'i teh kudu Al-Quran heula. Ulama heula naik ti ulama ijma teh ka Kangjeng Rasul, ucapan Kangjeng Rasul ge lain hiji teng kakarak Qur'anna. Bukti ma farratna fil kitab min syai. Ka head ditanya, ka urusan politik ditanya, ukuran ekonomi, urusan ekonomi. Imam Syafi'i di tengah masjid kieu bae. Ya Allah ya Rabbi, nu teu katadahan eta pertanyaan. Nah iyalah, jadi berhasil anu luar biasa ayat ieu. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian ke bakal digiring dihijikeun, tidak terkecuali nu ngadenge Kangjeng Nabi, nu teu ngadenge kabeh dihijikeun, digiring dek dihukuman ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang termasuk jelema nu ngadenge, jelema nu iman ka Kangjeng Nabi, taat ka Kangjeng Nabi, oge ka Gusti Allah, sehingga urang aya dina beungkeutan Kangjeng Nabi urang di akhirat sadajan loba dosa jeung pasti jasa urang loba dosa disyafaatan ku Kangjeng Nabi hingga urang bisa selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah.